Kayak kieu kan aya pasien. Asa kieu sanya di tukang ojek lah. Tah, emang lumayan lah. Tapi kadelena mah duitan. Sahanya kok. Ojek, Kak. Teu mang, rek lempang bae da deukeut. Gage lempang mah capek. Sabaraha mang? 25 A. Biasanya ke 20. Masih mending 25 A ke batur mah 50. Pokoknya karunya. Maka gila-gila teuing 50 mamang. Kira jadi deket ieu. Deket melempang we atuh A. Narek nawar ge tadi atuh acana naik. Nya meureun aya rek lempang keduk di tukang. Karunya A lempang matek lo. Ngantos A dah. Kira bayar, kurang rek narik deh ya. Ya aya 30. Dawuh di pas mah. Aya pulang nah A. Berarti mamang utang ka urang goceng. Kumahanya. Ada lempang pertama sih. Kayak kedapan. Mereka mana mang? Anu warung. Sok turun geus nepi ka warungna. Mana ke mana? Ojek deui ya. Terus duit urang di mamang kumaha? Nya kan saat tadi mah sama tadi teh aya kene goceng, aya nama impas. Pas kumahana? Tadi kan gua pulang nah. Ayeuna sia diantar ku urang ka warung jadi impas. Terus uing ka warung rek naha? Meuli cai bisi capek lempang ka imahna. Teh tukang ojek gelo. Baliklah. Di jalan mah erat bolak-balik bae enggak ditu lah.
Gelo tukang ojek teh. Aing nepi ka ngesang kieu. Sepuguh nepi ka gang hareupeun imah. Bawa di minyang. Gomes, anak datang, pasti mau oleh-oleh. Gomes, datang iraha. Cekene dit. Dia mang, dia kala si capek. Oh bener dit. Capek lempeng bae. Lempang tengojek. Ngojek dit. Ada diturunkan di hareupeun warung. Oh, atuh lengoh datangnya ba teh. Itu lengoh-lengoh teuing sih dit. Tah. Iya ya, jika ditunda na kantong. Mau naon, Mang? Mau gombal dit. Gombal mah di imah uing ge ngahunyud. Nah, mangkat deui Mang. Teuing dit. Dari lagi nah mamang karak datang geus nanya iraha mangkat deui. Jiga nu sewot. Oh lah, sewot. Uing mah geus ngarep-ngarep oleh-oleh. Mang bisik terus hilang deui. Sudah rek balik heula. Barang baya tuh mamang ge darek balik. Uing mah rek nyimpang heula ka warung, Mang. Oh, yang geus jig. Aing balik lah. Mandi heula ngaharudang. Pan segar ya, tas mandi mah. Lembur ditinggal ke sabulan teh asa anggar wae urobana. Bisik teh kebon geus dikerami, jalan geus dicet. Pos ronda jadi pos randa. Ayo. Kerjaan hatiku neng Ayu, kumaha kabarna ya? Ke sore mah kudu rada di Loris, sugan we aya di imahna. Mun eueuh nya kajen nempo suhunana ge geus bahagia aku mah. Mang, Det, Mang, uing boga informasi ter-up to date. informasi naon gitu, Det? Hayang minum heula si Mang haus. Acan ge acan bere informasi. Geus bapak menta, mending yang penting. Penting, Mang. Kajen, Mang, cai tiis wae ai eueuh cai es teh manis mah. Ya. Informasi naon tuh, Det? Slow si Mang minum heula can anggeus. Uing boga informasi tentang teh Ayu, Mang. Si Ayu, Det. Kumaha gitu? Tadi uing rek balik keur di jalan nempet teh Ayu. Kumaha nya nyaritakeun teh? Iya, Det, jeung jajan. Di uing rek balik nempet teh Ayu jeung Ausup kerduaan wae, Mang. Bener, Det. Nyaan, Mang, jika nu bobogohan. Anjrit, jadi harudang kieu geuning aing tadi geus seger. Di mana kitu, Det? Sodong bah di itu teh, Mang.
Oh yang dos, harus ditempok ke mamang. Anjing mang, balik lapar. Udah. Lumayan. Yusuf, cina agama sering minta. Nya saur nama ge. Ya ira gitu. Duka tairah-ira nama. Ayo nanya ke rumah Gomes teh kangennya. Inta aa biasa bae. Geus tong sok pura-pura kaciri dak hidungmu tidak bisa berbohong. Ya nah gitu irungna. Nya eta mah ni weg-wegan kitu. Sering irung atuh, mata nggak bisa berbohong mah. Aduh, Maaf teka aja. nya yuk tenan naon. Kadi aku ayo ditiupan. Geus yuk kajen ulah. Iya ambe tere waras. Wah, bener cek si Madit teh nya. Si Usup nusuk aing di belakang. Kadang mau lebih baik itunya. Nakal so aing babukan usah itu. Woi, Mau bodoh gini. Hot sorangan wae jom lo sugan. Si, aku diomongkeun segala ngomongna tuh. Baturan lah ku aing pot, ben jadi 2 jomblo. Cicing di dia cup. Urang suang nyin jona lah. Ya naon Jona? Jomblo mempesona cup. Apa pesona kelek? Eta merek sona cup. Aeh. Cup. Meli kopi sih lah. Ambeh lancar teh curhat lah gitu. Heeh, jom pot. Meuli di kopian. Mana duitna? Angger. Tuh nyekan kudu duitan cup. Ya. Pas. Coba. Ngopi men. Gara-gara si Usup aing kikianan teh. weh, gandeng. Mantap pot. Pasti. Pot aing mah mulus ya. Abong-abong sok minuman we cai hujan diberi kopi langsung mules. Pot aing balik lah ya. Kopi nak. Kayak modal heula. Pot,
Mes, kira datang mes? Isu pot. Bahkan kieu pot. Mes. Sana. Kalau rezeki. Bob. Pesan kopi lagi ya. Aja dulu lah. Kayaknya sok. Biasa we mes. Saya 2 pot kopi nak. Masa aja nak. Eta teh nu usup tapi balik ka yang modal cenah. Daripada tiis. Mau lihat anu si usup. Heeh. Wah. 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 Manehna mes? Hampir sararewat ke si usup. Gimana gitu? Nyangka si usup nusuk aing ti tukang. Nusuk di tukang. Ah, kerep teuing lieur. Tuh, Mang, bener kan? Adik. Yang geus Mang ulah nemen-nemen sedih nak. Kan mamang nage can jadian jeung Teh Ayu teh masih PDKT keneh. Inget Mang, mati 1 tumbuh 1000. Gagalkan Neng Ayu masih ada ya wanita yang baru. Oh bener sih deh. Tapi jika nah saya berpaling kajian manggi awewe anjrit. Heran nih, ha? Iya ya, obat pelipur lara. Neng, sendirian aja. Iya, A. Tadi sendirian. Lah, emang sekarang? Berdua sama AA. Aduh, iya mah kode alam. Alam badukun bege lewat. Ngomong-ngomong kamu yang moronyoy, bagaikan sinar rembulan di malam Jumat Kliwon, mau kemana gerangan? AA nanya Neng. Iya tuh, siapa lagi yang moronyoy di sini? Ah, bisa aja. Neng mau ke rumah temen, A. Boleh antar? AA mau nganter ke rumah temen Neng. Mau dong, cuma ke rumah teman doang. Ke rumah tangga juga ayo. Ah, bisa aja, A. Oh iya hilap, namanya siapa? Linda. Gomez. Ngendongan naon, A? Benih-benih cinta. Ayo, A. Ayo. A, kelanya nang bade pipi sela. Oh nah, sok eta ngiring bae ke kamar mandi musola. Bare diantar ku AA. Enak baik. Mes, kira datang nak. Pura-pura bager mana teh dihareupeun mah. Naon tuh, Mes? Geus ka ditu, geuleuh aing mah nempo mana teh. Nyana kitu, Mes. Nah, incah ka ditu incah. Ah, itu nasi Gomez ngagebugan sebegol. Mas. Nah, tuh mana ngagebugan sebegol? Ganti mana sup? Nyana kitu mana rek ngajar uing? Geus tong pura-pura, mana kejadian kan jeung si Ayu, mana kan nyaho aing bawa ka si Ayu. Jadian. Aing teu jadian teu naon? Atuh tadi ketempo ku aing mana jeung si Ayu di sesodong batur mana mah serat. Oh, mana nempo si Ayu keur niupan mata aing. Kadieu Mas kadieu.
Jadi kieu mes, pugu eta teh si Ayu teh nanyakeun maneh. Saking bungahna kuatkan nyolok mata aing. Oh, berarti mana teh teu bobogohan jeung si Ayu. Nya hanteu. Ampurannya, Cuk. Heeh, Mas. Kak Usop, Iya. Agones, nyaker irang datangna. Isuk yuk, Nyaker naha di dari duaan bae. menuju temu kangen. Huntu di gelung. Kirain Ayu teh udah jadian sama si Usuk. Naon teh cik sakitu? Kerisuk, Agomes ningali Ayu sareng si Usuk. Tapi nya syukur ari hanteu mah. Emang kunaon kitu? Akan bisa ngadeketan Ayu. Teh sono pisan ka Ayu. Terus anu moronyo teh kumaha? Paruman bae kege poek. Neng, heureuy tadi mana, Neng? Punten heureuy. Oh, jadi tadi teh ngagombelan Neng Linda. Nya, Ayu sugan teh Ayu tas jadian jeung si Usuk. Jadi ngagombelan Neng Linda. Itu Ayu apa kan Neng Linda? Apa ada babaturan Ayu? Ayo ndak ka bumi. Ayo. Terus anak kumaha? Seseta banget. Heureuk. Matakeun naon teh tatanya heula mes. Enggeus, Cuk. Nanya ka saha? Kasih Madit. Mae mananya ka si Madit. Astagfirullahaladzim. Rusak generasi muda teh. Ini budakna.